sasihan PKK Desa Ciharalang. Ieu aya ti ketua pos KB kecamatan, teras pos KB desa, teras ibu BPD desa aya, teras ibu-ibu tim penggerak PKK se-Desa Ciharalang ada, teras kadar-kadarna perwakilan, namun henteu sadaya mung perwakilan ti antawis dusun, alhamdulillah sadayana aya ti 8 dusun sadayana alhamdulillah hadir. Program ayeuna anu bade dipajeng teh mohon ieu ningal lokasi di dieu nyanak lokasi Gunung Ranji. Rencana mudah-mudahan aya izin Allah panginten ieu tempat hoyong dianggo tempat wisata anu panginten dina kanggo isi nama kapayuna mudah-mudahan bade aya nu disebatkeun kampung KB teras desa sehat mohon seueur rencana mambung ayeuna bade mayunkeun lah ieu kanggo tempat rekreasi di Desa Ciharalang. Harapanana mudah-mudahan ayeuna PKK Desa Ciharalang langkung majeng deui, langkung giat deui, simkuring da mohon ayeuna nembe bade ngabangkitkeun mudah-mudahan aya dukungan ti sadayana, mudah-mudahan sadayana tiasa ngarojong kana sanes kanten program simkuring utamina sareng para ibu-ibu PKK sadayana.